Ah, gening lamun teu pareng menang milik useup lubang nyamos sok nonton kieu. Jol ka dieu mana lubang nu sagede tangka kalapa teh. Lain sok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Kang Haji Mahmud As'ari. Kalayan judul Gelut jeung Jubah Berem. Yang akan kasepuhan Ibur selembur arsa desa di kampung Citamiang aya nu disigat bagong. Bitisna tuang. Sabab lemburna nyingkur teu bisa make kendaraan roda opat, nu tatu kapaksa dibawa ka pusu desa. Digotong diburayot kana sarung. Getih teureun eureun nyak celakan sapaparat jalan. Geus apal Kang, si emang disentro bagong. Cek salah sahiji sohib. Acan, nya kumaha lalakona nepi ka kitu? Uing malik nanya. Duh ka atuh, ngan bieu ka mantri, nu tatuna dijahit 28 kaputan. Tembalna, cing atuh jejegeun 30. Uing ngaheureuyan. Ih ari akang, da kaputeunana ge ngan sakitu. Sebenarnya mah hati rewas si emang derwek bagong. Ngan hanjakal kuring teu bisa ngolongok ayeuna-ayeuna. Sabab capek geus mancan gawe. Ngan hayang ngabuktikeun si emang bisa katutuluyan gering nya nelepon tetanggana. Assalamualaikum. Bisa nyarios sareng Mang Ana? Tanya kuring. Waalaikumsalam. Tiasa abdi pisan pun anak. Aya peryogi naon Kang? Jawabna Malik nanya. Ari di Citamiang laras aya nu gelut sareng bagong. Sareng saha namina? Tanya kuring. Kieu Kang, namina teh Suherman. Alakona aya nu moro kuloneun kampung. Bagong diudag ku anjing, lumpat mapai jalan peluran nu ngembat kawetan nuju ke tengah lembur. Atuh pangusi lembur pating koceak. Lalumpatan asup ka imah sewang-sewangan. Kacatur Suherman balik nyeki. Tapi tara leso ti bedog panjang. Serepet, bedog dipesat. Purinyai katojo panon poe. Ceneng muru bagong, bedog dihembatkeun. Plek. Hanjakal teu keuna. Sabab bagong ngagiwar tuluy mepet ka sisi tembok imah. Suherman beuki nafsu. Bagong siga nu ngajak ijen. Getak manehna Malik, bedog dikepangkeun kana babajeg. Plos, jeleng bagong luncat. Bagong mundur, ngawahan arek narajang. Sebrut. Bagong nyuruntul. Ayeuna bagian Suherman nyengkahan panarajang. Jeleng luncat kana teras imah mangwawan. Bari bedog dihembatkeun kana punduk bagong. Plek. Burial, getih bijil. Tapi bagong can rubuh. Suruntul murid Suherman. Jeleng, Suherman luncat. Maksudna rek ngalewatan awak bagong. Waktu Suherman keur ngalayang, tayohna bagong surti. Barang jeung Suherman luncat, bagong ngarandeg. Barang Suherman cak lemah, sebrut, bagong nubruk suku. Suherman rubuh niban lemah. Kesempatan pikeun bagong. Suherman dibadal-badil ku sihungna. Suherman sateka polah pakupis bela diri. Untungna bedogna teu lesot. Bagong aya luhureun awak Suherman. Ngan hanjakal
Dua biti Suherman geus doang. Getih ngaburial. Ijen kudu dipungkas, pikir Suherman. Ketak, manehna nangkarak, bedog nitubleskeun kana beuteung Bagong. Beujitna udulan ninggang awak Suherman. Bagong rubuh. Nu lalajo tina kaca jendela imah surak. Bareng jeung ngagubrakna Bagong nigeban lemah. Tah, kitu lalakonna teh. Ayeuna karek datang, mawana digotong. Sanggeus dikapot ku mantri desa. Ke, naha di jalan manuliana kemana? Tanya kuring. Areueuh, pan keur kasab. Eta kajadian teh jam 10 beurang. Jawab anak. Nut. HP pareum. Sing horeng pulsana beak. Bieu dina telepon disebut nu disikat Bagong teh geuning Suherman, lain emang. Rada ngemplong. Eta lain teh empati ka Suherman. Sing buru cager we sasaha ge. Ngan pedah pasalia nu cilaka Suherman, lain emang. Sakumaha beja ti awal. Uing maksud rek ngalongok anjog ke kampung Citamiang. Bi, bade tumaros dupi bumina Suherman palih mana? Uing nanya ka awewe tengah tuwuh nu keur ngadaweung dina Bang Barung. Kalarasan, tuh geus caket gigireun pos ronda. Jawabna bari nuduhkeun imah Suherman. Nuhun Bi, uing nganuhunkeun. Kek, nah ada eta mah imah si emang balad nguseup lubang. Ari nu dicaritakeun ku Mang Ana mah pan Suherman. Pikir uing bari lempang muru imahna. Nya ngaran kuring teh Suherman. Ari emang mah julukan urang Citamiang. Jawab Suherman bari ngagoler ningalikeun bitisna urut ngaput. Kumaha lalakonna bet bisa gelut jeung Bagong? Tanya uing. Atuh dadak-dak dewe emang lalakon naon pangna bisa gelut jeung Bagong. Hiji mangsa wanci tumorek sawah uing ngahgar. Nyan yang cai kasungapan segobang waseh. Keur mapae solokan cegug. Anjing ngagogog. Sugan teh ngagogogan surili. Ari di depong sing horeng ngagogog anak Bagong nyempot dina candir binung. Beku merungkut. Nyaho ambak pedah jigana indungna nu sok rusak pakaya. Bedog dipesat. Katenjo begu paromana sieun pisan. Ngaku uing dicokot dijingjing ceulina ditumpokeun kana beungeut uing. Ari sate rek sosor kojor kumawani luntas sorangan. Kamana indung sia? Aing hayang balitungan. Seret ceuli kenca begu dikereut. Cik sia geura nyengkah. Lamun geus gede datang ka aing urang gelut. Urang balitungan. Begu dilepaskeun. Jika anu surti begu lumpat murungkun. Anehna deui. Nah, gusi kuplik teu diudag. Pleng, tahunan teu kacatur. Mun teu salah, 3 bulan anu kaliwat, uing reman ngimpi panggih jeung jalma nu make jubah beureum. Dina tanjakan nu aya awi bitung. Anjeun nu ngaran Suherman? Tanyana. Nya, aya naon? Uing maik nanya. Kade poho kana panantang anjeun. Nantang naon? Aing geus dewasa. Pan anjeun pernah ngajak ijen. Deuleu, ceulik enca aing nu dikeureuh ke sia. Oh, jadi anjeun teh anak begu ti Cigobang Waseh. Mang karak eungeuh. Pas pisan. Aing ngadago kasiapan sia. Jadilah. Di mana tempatna? Iraha waktuna bejahan aing. Jawab Mang, tenang ludeung. Plang deui, taya bejala, taya laratanana.
jeung teu ngimpi deui. Ari kamari balik nyeki bet kanasibkeun galungan jeung Bagong. Tah kitu lalakonna teh. Mang mungkas carita. Ari Bagong nu kamari ceuli kencana aya tapak ngeureut. Tanya uing. Aya. Jawabna ngaharewas. Nah, hagot ngaharewas. Tanya uing. Ieu bitis karasa parasnya nyautan. Jawabna muringis nahan ke nyeri. Hahaha, buasieun. Tanya uing. Teu Neng, ngan perlu napa kurang diri. Nya kumaha gitu? Nya sasama biskota sasama makhluk Allah ulah nguntub nguyup ka makhluk sejen. Komo ngahina ngunghak campelak. Kuring cilaka kurasa mokaha pedah sato tuluy dihina. Geuning kajenting paeh ngababatang daripada dirina dihina kuing. Geuning lamun teu pareng menang milik useup lubang nyamosok nonton kieu. Jol ka dieu mana lubang nu sagede tangka kalapa teh? Lain sok kitu? Tanya uing. Eta mah nu kamari-kamari ayeuna mah moal. Kuring eureun. Jawab Mang. Atuh eureun nguseup mah uing moal anu nganter. Lain eureun nguseup tapi erek eureun tina sompral. Jawab Mang bari mere kode kudu Mang nyicikeun cai kana emukna. Cak baraya sakitu anu kapihatur carios pondok gelut jeung jubah beureum yasana Kang Haji Mahmud As'ari. Mugia tina ieu carios urang sadayana kenging pepeling. Yen urang sadayana teu kenging adigung ngalelece ka sasama makhluk Allah Subhanahu wa taala sing sanaos kasato. Hatur nuhun ka Kang Haji anu parantos maparin kapercantenanana ka pribados dina ngajomantarakeun ieu carios. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.